Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, hatur nuhun ibunya. Mara ibu dangukeun cing regepkeun siapkeun manahna emutanana ulah ngalamunnya. Urang sami-sami kupingkeun tausiah ti Pak Ustad. Kang waktu sim kuring disanakeun. Ibu-ibu ulah wara centil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kukudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang pitulung mantena werehing urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatid asatidah, qori qoriah, mubalik mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah pimpinan pondok pesantren, miwah para santri nukusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan tempat merbayaksa reket dendeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang ngariung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu disejak. Cenah bejana ieu teh rek pangaosan rada karek beja. Moga-moga pangaosan sing sae pangaosna, mugia pangajian sing alus pangajena. Jadi lamun bener ieu pangajian, bubar pangajian teh urang kudu bisa ngajian batur, ngarah batur ngajian urang. Urang bisa ngahargaan batur, ngarah batur ngahargaan urang. Urang sing bisa ngahormat batur, ngarah batur ngahormat urang. Heuda Allah nyiptakeun manusia teh deuk naon deui daripada papaseaan mending we silih ajena. Ibu lamun meuli pulpen pasti keur nulis. Lamun meuli jam pasti keur nuduhkeun waktu. Lamun bapak ngawangkong jeung anu di sawah tukang tani ngaranna kunaon make jeung tani, jawabanana hayang untung. Kunaon make jeung dagang, dagangna hayang hasil. Tah wajar lamun sim kuring tumanya ka ibu, ari ibu pangaosan hayang naon? Oh bisi hayang panggih jeung urang. Lamun pulpen keur nulis, lamun jam keur nuduhkeun waktu, lamun nu tani hayang hasil, nu dagang hayang untung. Tah pangajian cek ibu hayang ilmu, pulpen dibeli dipake nulis. Ayeuna ilmu geus beunang rek dipake naon? Geuning loba jelema baroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Teu saeutik sakola laluhur geus baroga ilmu ngadon ngaledek jelema bodoh, na kudu kitu ari ilmu kuduna. Mata kurang jawab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kanyataan mah urang teh baroga ilmu ngan hirup mah poek wae. Kabeh oge ararapal ilmu tahajud tapi da ditoong tina pamenteun mah ieu mah baru cihees.
kabeh oge ararapal ilmu infak jeung sedekah aqimis shalah wa atu zakah tapi sakapeun mah nu beunghar ge pedit wae urang oge apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a tapi naha ustad ge pasea wae ibu oge ararapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jeding wae berarti lain urang teu boga ilmu mah kabeh geus boga ngan cahaya tina ilmu cantang tuh kabeh boga saha atuh jalma nu bakal kaoncoran ku eta ilmu iwal ti hiji jawabanana qalbun salimun jelema mah nu alus hate boga ilmu alus hate bakal tawado hirupna jelema bodoh alus hate bakal alewoh tatanya ka jelema pinter jelema beunghar alus hate bakal bageur sangsara alus hate tumarima moal riweuh lamun kabeh manusia alus hate mata keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam tiung bisa dibeli saragam bisa dibeli da hate mah cantang tu saragam sanajan bajuna saragam urang ditu ngareret ka ibu tah ada urang mah tuh ngomongkeun heuh innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum Allah moal deuk ngandelai bentukna Allah moal nempo dedeg pangadegna Allah moal nempo pangkat darajatna tapi Allah mah deuk ngandelai qulubikum kaayaan hate araranjeun jadi pejabat tapi bangsat hatena we kotor jadi rakyat ke sarua kudu alus hate rakyat alus hate ngadoakeun ka pejabat sing paranjang umur sing dareukeut milik aranggang dalai deukeut kana rezeki jeung milikna tah kewajiban rakyat teh kitu lain nuntut BLT cenah pakades ketunggak pisan bari ngareret ka ditu bandosa mata nu ngaran hirup teh sumberna adalah hate ilmu teh ngacacang di mana-mana Pak ilmu teh aya loba di mana-mana ngan eunteup teuing di saha lamun ilmu eunteup di jelema nu kotor hate maka ilmu jadi sombong lamun ilmu eunteup di jelema nu alus hate maka ilmu bakal ngempur cahaya ku akhlakna tah nu hese teh lain urang teu boga ilmu ngan can akhlak cocok jeung ilmu lamun nyaraho kabeh dalil zakat boga duit langsung gebrok lamun kabeh nyaraho dalil bager boga harta bakal dibikeun kasaha fakir miskin yatim tah di dieu patugasna urang teh lain sakadar apal tapi urang ke kudu nuntut beramal ngapalkeun soal babari tapi ngamalkeun soal hese weh cenah mana ku ceramah kieu mah ungeup kabeh ada rumasa da keur naon hirup beunghar percuma gedong sigrong lamun eueuh anu ngajang keur naon boga mobil lamun yatim teu kabela keur naon sawah lega lamun sangsara teu kabantu keur naon harta moal matak dibawa nepi ka akhirat justru nu moncoran di alam akhirat adalah harta nu dibagikeun ka fakir miskin tuluy jalma-jalma nu sangsara engke malaikat nanya mereka nu bakal ngajawabna abdi Gusti saksina hartana dimanfaatkeun keur diri abdi hirup di dunia ukur sementara kudu geus lada mikiran urang ka alam ditu komo adi lanceuk pasea merebutkeun harta keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun bener ibu ngayukeun duit ka tetangga janjina saminggu sabulan teu mayar-mayar geus daripada goreng jeung dulur mending bebaskeun sugan jadi akur ieu mah duit lapur pasea meujeuh di akhirat teh riweuh teteh ah ngupingkeun ceramah kieu nu boga hutang mah keprok nah sugan teh kudu beunghar dibarebaskeun mata patokan hirup adalah hati pon kitu deui harta teh bakal eunteup di jelema nu alus hate jalma alus hate boga harta bakal loba nu dibelaan jelema kotor hate boga harta bakal loba jelema nu kasigeng boga korong lempang dongko pan kasigeng nu sangsara boga pimal ti dieu nepi ka dieu gigi brig we ieu teh 40 gram
kumaha cek nu sangsara sungguh bangsa harta moal matak nyigeng batur lamun hate urang alus ngan lamun harta nyigeng batur mapanas batur tandana hate sombong bangga ku harta padahal hirup moal aya nu beunghar tanpa aya hirup si miskin demi Allah Pak moal aya nu beunghar tanpa aya hirup si miskin matak nu miskin mah jasana gede demi hapekeun maneh lamun aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot pangheulana tahlilan aya nu maot pangheulana nyolatan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran matak lamun dina lingkungan ieu aya jelema beunghar tapi sombong kana miskin punten kali-kali si miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan manusia butuh ku batur ulah coba-coba urang goreng jeung batur ibu oge make tiung menang batur make baju menang batur selop menang batur imah menang batur maot dikubur batur disolatan batur dikurebkeun batur ditahlilan batur gerajieun alasan urang naon alasan urang kudu goreng jeung batur kenah nya ceramah bagi sini mau kena kena baik kena matak nu ngaran hirup mah ternyata ukur disebut nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan kuring teh kalah keung disebut ustad teh nama kejeng keung sieun teu akur jeung gawe hanas ceuk batur ustad ai gawe masean batur mata kuring disebut ustad mung jeung sieun teh sabab kuring lebih apal karena goreng adatna kuring mata geus we akang ai ka kuring mah geus teu perlu almu karom teu perlu sabab sieun hanas disebut al-mukarram ay surat subuh kaburangan jadi ustad kiai ajengan teh eskana eskati Allah patokanana Rasulullah warasatul anbiya pewaris para nabi teh cenah bejana ustad ulama jeung kiai tak ayeuna urang taong nabi ngawariskeun hiji ilmu kadua nabi ngawariskeun amal nabi tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat jadi nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayeur dibikeun nana gerhana boga jam beungpeung ceuk batur ustad penta jamna dibikeun moal untung ieu teh suudon hate ieu hate aya judul pengajian hate kuat kitu pan ibu teh kuring teh ibu lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jalma pedit tong sok silih omongkeun ternyata kuring teh ibu teh kuring sasifat saada matak naon istimewa mata kuring mung disebut al-mukarram can istimewa matak baju ge kieu we da rumah celana biasa baju biasa ngomong biasa da kuring mah manusia biasa lain manusia luar biasa keung disebut jalma luar biasa teh matak bieu datang maka jeung dikeprokan bakal asa deuk diadukeun jeung japati ngan lamun batur rekan kuring sobat kuring nu diudeng nu digamis nu ditasbih tara nyempat pek tuluikeun urang sacarana sacirina kuring baju biasa sabab hate rumasa manusia biasa ieu ngomong biasa sunat teu hayang ku Indonesia cinta tektok moal nurutan ibu kayak cicing di kampung kabudak teh awas jangan main sisi balong nanti digejebur awas jangan main sisi solokan palit keh kurmoy akinati kota cucu kakek dicari-cari gok di dia karedok dicampur ngeunah udah bahasa mah jangal karena culin aja mataknya saya tak kuring mah urang sunah matak nyarita teh pak bade ku sunah tembongkeun matak nu ngaran hirup ternyata patokanana gumantung geus hate ibu ngagelisan awak silahkan tapi ibu khusus sadar yang awak mah kena kuruksa 30 ka handap gelis teh 30 ka luhur mah mana ayeuna da kajeun wadah di kanelan duwir di beureum mah da ka ciri nu geus kolot mata kurang mah ngagelisan awak mah pasajan biasa-biasa sapanjang kurang aya mah pek dangdang ngan ibu ulah poho wedak pake lipstik pake ngan kudu bareng jeung amis budi pan lucu keur magelis amis budi wedak kadal bibir beureum ayeuna hasam banget pan jiga nu gablek hutang kana Bang Emok
Jadi ternyata manusia mah diukur lain ku hartana, lain ku banakna, lain ku pangkat, lain ku jabatanana. Ukuran harga diri manusia gumantung ke si hate nu sabenerna. Weh. Oh bener ini. Kok iya ibu ditarium, aduh. Wah mararanis garelis kieu di dieu mah. Iya teh sebenarnya mah orang teh terhirup penuh dengan kepalsuan. Pak Kades palsu Pak Kades. Ku rakyat dihargaan, ku rakyat dihormat. Eta teh ngahormat kepalsuan, da eureun jadi kades mah eueuh ngahargaan deui. Jadi ada sebatas penghargaan karena jabatan anak kata mata palsu. Ayeuna ieu muslimat NU dihargaan ku umum teh lantaran aya kalimat muslimat NU. Rad muslimat NU na cokot SK na deuk aya nu ngahargaan. Mata urang mah saka penghargaan manusia teh karena saragamna lain karena eusi hate nu sabenerna. Bener. Nu miskin alus kalakuan da direret ku juru panon. Nu beunghar goreng kalakuan. Kuat loba pendukung nage. Bari beunghar tapi goreng kalakuan. Nah bet loba pendukung lalajo gedongna. Nu miskin hade kalakuan teu direret ku juru panon padahal itu anu lebih berharga katimbang ieu. Bae ceramah urang mah da kieu. Jadi rek dipake deui pek henteu ge bae. Da itu hayang-hayangan jadi penceramah na henteu. Kumaha engke we da geus pasti. Urang teh hirup teh Pak penuh kepalsuan. Dina salat bacaan salat di alus-alus pan kabeh ge alus bacaan salat tapi naha teu dibawa di luar salat. Mun bacaan salat alus kudu alus oge ucapan saenggeus salat. Alus bacaan salat tapi naha jeung dulur teu akur jeung tetangga pasea karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Laras ya. Padahal ngalusan bacaan mah meunang ngapalkeun kabeh ge bisa. Tah alusna ucapan saenggeus salat alah. Tapi kalau ditanya aku batur gitu mana sholat atau cara maneh nama kejeng mama masih itu masih hati mata nu ngaran kahirupan teh nu kudu disaragamkeun teh eusi hate ayeuna teh Islam teh keur leungit eusi hate Quran sarua hadis sarua agama sarua kiblat sarua nabi sarua naon alasan urang kudu pasea. Berarti lamun urang pasea urang Islam itu Islam tapi pasea Islam jeung Islam nu ruksak lain Kristen nu ruksak lain Hindu nu ruksak lain Buddha mun Islam jeung Islam pasea nu surak batur nu ruksak Islam eta sorangan gerasa ladar nepi ka dinya atuh. Matak nu ngaran hirup mah hiji patokan hate sing alus kakara bisa ngajian ka batur. Kadua fungsi hate anu bersih guguru lain sakadar tina Quran lain sakadar tina hadis kasalahan batur wae jadi guru henteu da ibu baraleg rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea wae tatangga teh haben di burger kumaha ceuk ibu Pak urang mah ulah jiga si itu burger wae ceuk salaki heueuh aneh pasea tapi loba anak pan ditambahan ku ibu tempo we Pak anak mah harasem beungeut heueuh mah meureun nyieunna bari baeud kumaha ceuk ibu urang mah urang seuseudian. Pelajaran hirup tinu salah justru ulah kajebak ku kasalahan batur nu salahna urang nu ngomongkeunana garelo duanana cicing da kalakuan urang mah di dinya atuh batur nu salahna urang nu ngomongkeunana garelo duanana batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna pan sarua teu eceugna teh hakikat hirup mah ngeunteun Pak Kades bisa jadi kades naha ngeunteung tinu eleh. Mata guru na Pak Kades menang teh nu keok. Mata Pak Kades teh kanu eleh teh kudu nuhun. Nah, ku kuring maneh dipelajari kunaon maneh bet eleh, kanu maot tara datang, kanu hajat tara sumping, ka rakyat bet jauh, tah kuring mah teu kitu, menang itu eleh, guru keur Pak Kades. Mata kanu eleh entong diamek, entong dipika geuleuh, deketan nuhun. Bener? Aslina Pak. Mata lamun hirup hate bersih budak leutik bakal jadi eleh
guru kuring abah dododuriat biasa nama budak sesalaman ka kolot iya mah kolot sesalaman ka budak suntangan ka budak anu umur 3 tahun kuring tumanya bah nah teu salah palebah mana abah suntangan ka budak ngahargaan budak justru budak nu kudu leuwih dihargaan cinta palebah mana gelut sajam 5 menit pak kaleng-kaleng coba ieu gelut saja, gak siap 5 menit pakaleng-kaleng kudu di RT keun, kudu di RW keun, kudu ke kades anger pak 7 tahun banget biasa ngaliwat jadi tarak budak mah gelut saja 5 menit pakaleng-kaleng deh ternyata aya ilmu sanajan ti budak leutik bener deui ku bapak tempo aya budak angon dong tur muning pikir ku bapak muning badak dituntun ku budak umur 5 tahun nah bet muning nuturkeun palingan sekurang Ciparai lamun nyangan pamimpin teh budak angon nah budak angon nonton muning gede tapi muning nuturkeun ka budak leutik ternyata budak leutik na ngarti kana kahayang muning rakyat teh siap nuturkeun pamimpin ngan pamimpinna kudu ngarti kana kahayang rakyat rakyat mah nepi ka gering ge hese make BPJS ge manehna mah gering ka Singapura nah kudu kitu jadi budak angon atuh demi Allah teu hayang anu ku si kades adieu urang kono kudu jadi budak angon muning gede dituntun ku budak leutik muning nuturkeun kunaon sabab budak angon ngarti kana kahayang muning artinya rakyat bakal nurut ke pemimpin lamun pemimpin ngerti karena kahayang rakyat benar bu data gede kahayang rakyat lain diberi duit lain diberi imah lain demi Allah rakyat mah hayang deket aja pemimpin hayang ditanya hayang ditaros ulah air kampanye juga nu heueuh tapi tak digabung karatan harus jadi karadatan nah itu-itulah kahayang rakyat demi Allah Batak iya Pak Kades kuring salut hadir na pengajian salut padahal ieu teh ibu oge boga kasalahan ka Pak Kades nalika Pak Kades nyalon nah kabeh nyoblos Pak Kades oh sakulah teh lamun Pak Kades dendam tinggal nyirian da apalan nu teu nyoblos tinggal coret nu tilahu tong dibere nyieun BPJS antep tapi Pak Kades teu kitu artina ngaran-ngaran pemimpin mun kuring menang nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge anggar rakyat kuring bodoh bolohona rakyat kuring nu siap mantuan ka eta rakyat inilah ngaran pemimpin nah nagarana ge sarua Pak sugan ceramah di nu resep pungpun teu kanu mewah ge odeuh Batak dina liungan ieu bisa aya nu resep pek tuluykeun ceramah nepi ka anggeus banyak tak rumah ijib kemana teh mantok tong masakeun daripada HP-nya nyamuta ngan pertanyaan anak baturnya gedong jadi sirah naon urusan gedong jeung sirah da lain urusan sirah jeung gedong ngan HP teu narima batur maju bener kunaon batur meuli mobil panas tiris da teu urusan antara mobil jeung panas tiris ngan ieu HP batur meuli mobil urang hayang ternyata kapiheulaan maka HP panas ta eta nu ngatarnya di panyakit koplok dari maling aja gitu maka ternyata bener kunci hirup teh hati bener Pak hati mata kunci kehirupan Allah bakal nitipkan segala boro-boro pangkat, boro-boro jabatan, boro-boro harta, boro-boro ilmu Allah bakal nitipkan ka jelema nu alus hati dan nu goreng hati mah dititipan harta jadi bahaya dititipan jabatan nu goreng hati bakal bahaya mata neangan urang teh jalma anu alus hatena katara Allah bakal nitip ngan nitipna Allah moal loba tuh lautan anu sakitu legana ilit ibu karanca buaya anclongkeun curug kana jero laut angkat sakat selak cai laut eta ilmu Allah di alam dunia dibagikeun ka sararea mata naon lamun urang sedih hargaan sanajan ilmu bararea sakit selak ewan bener matakeun urusan perbedaan mah Pak urang sedih aja da hirup mah ibu ge boga budak teh lantaran cicing hiji beda lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan lumayan korosot si pejuk
Oh, lalaki jeung awewe dihijikeun teu bisa dihargaan, nongong ka ditu, nongong ka dieu 7 tahun anak kucing anu bijil. Mata kirut mah pek geras silih hargaan. Ngeunah lamun nu beunghar osok nganyang ka nu sangsara. Mobil dibawa imah alus nganyang ka nu sangsara, baik asup rasa urang ka ditu. Lamun urang cicing di imah butut bari dahar eueudeungeuna kira-kira betah bakal muncul sifat alhamdulillah Gusti abdi teu ditakdirkeun jadi jalma nu sangsara. Ngan lamun nu beunghar nganyang jeung nu beunghar deui anggar bakal ngarasa kurang. Geus boga imah hiji hayang 2, pedah batur nyieun 2, boga mobil hiji hayang 2, pedah batur boga 2, panas akhirna mobil hiji hayang 2, BPKB na dikabangkeun jadi 2, imah hiji jadi 2, sertifikatna dikabangkeun jadi 2, imah 2 mobil 2, karek gaya cek umum eusi sirah mah hublang jangar biak tukar melaan naon melaan gaya nanaonan hirup kitu mending gitu mari. Ibu diciptakan ku Allah geus tali mah teu kudu riweuh irung pegek bae teu kudu dicapit hayang mancung kariweuh-riweuh kalau karametek di jerona aya geus takdirna leutik mah leutik we gadong saki alus antep teu kudu dipanjangan teu kudu riweuh kulit hideung sabodo ieu mah di skincare anggar beungeut bodas man punuk merenge pak. Geus we urang mah narima bulu panon geus alus keun make jeung disambung dieulik-eulik ka luhur atuh numpuk kuring teh kicel buat jiga nutunuh balik ti dieu bawa motor gelebug amin badan panih rok duanana tuh seru kana susukan kakara inget ya Allah lain Allah dudut bulu panon matak menges hirup masing bisa narima awak montok baik cirina salaki nyenangkeun ibu kajen ku batu disinggiran paduli teuing nah geus boga salaki deuk dikumaha manya awak gede dibelah geus we tampak ieu mah dipoto ge hayang nyangigir ceuk kunaon ibu nyangigir sieun atempo buheukeuna ceuk ate bereukeuteuh kuring seurik narimakeun lah hirup narimakeun. Dan jelema nu bakal senang teh jelema nu narima atuh ngan lamun diri teu narima hampura jelema sangsara teu narima kana kasangsaraan akhirna hayang gaya sarojeng nu beunghar batur meuli kongkorong manehna sarua nu batur dijual nu manehna teu bisa tina lajada ladang caode nanaonan giling ku perkara menang batur hajat melaan gaya maruk teu jangar kana sirah boga duit 50 juta aya beak 150 bapak eta teh melaan kahayang tabuh bajidor 2 poe 2 peuting joget luhur panggung jiga heuh senang 2 poe tungguan di masjid jebleng si eta pas ditanya kunaon mang ceurik pan kamari babajidoran joget kieu geuning takdir Allah bubar hajat ke di hutang ai kuring foksang lebok kahayang mah jeung takdirna jadi rupa pak tong loba teuing ngagugu kana kahayang sabab kahayang anu alus lain kahayang urang tapi la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya sifat nu alus iwal sifat Allah teu aya kahayang nu hade iwal kahayang Allah teu aya keputusan terbaik iwal keputusan Allah matak manusia anu melaan kahayang bakal susah bisi teu cocok jeung kahayang Allah. Matak Pak Kades tuluykeun takdirna jadi kades tong boga cita-cita hayang jadi ustad ayeuna kuring teu harayang jadi kades sieun lain takdirna da dipikir-pikir teh sim kuring pan sok ceramah unggal penting asa genah keneh jadi penceramah Pak Kades tapi ka sajam pan kemol amplop ongkoh terus ongkoh ayeuna Pak Kades sambutan beak bengkak da moal aya nu ngamplopan moal maka nu bisa mah Pak Kades mah sambutan 2 menit geus nah sajam keur moal amplop atuh tapi pan kuatan Pak Kades kuatan matak jadi pemimpin mental kudu mental baja dasa alus-alusna Pak Kades nyieun program disengareupan ku jelema kotor hate tetep bakal neangan kagorengan demi Allah Pak sahebat-hebatna kaum muslimat ibu di NU ke jelema nu goreng hate mah bakal nyokelan kagorengan ibu matak geus tong ngaladenan jelema nu kotor hate antep cenah kasiksa bener teh Bang batur ngaliwat urang nanya kamana ceu nyaho teu yang ditanya antep ke nepi ka geo ge antep
balik deui amur mah hajakeun pegat di mana teu hayang ditanya isuk kali lewat deui hajakeun deui bisi maneh eudeup jajan teu sudi kan antep da moal capek urang si itu pan teu ngaliwat deui pek teh darah tinggi stroke lamun si itu hayang maot geura tempo ku ibu harpai harita keneh deuk nepi kara ke iraha ieu hate kotor wae cirina jelema nu kotor hate teu narima batur maju sakitu bener batur maju teh dicekalan teh neangan teh saburengon batur beunghar ye menang nyeki batur boga usaha duit loba nu ieu wae ge nya kebeneran deui nya nu beunghar teh boga budak botak anyar ekas nolol cenah jangela tuh cek aing mah kalah ka asa beuki we gerayu mata nu diharapkeun ku Allah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ternyata Allah moal nempo saragamna Allah moal nempo wujudna Allah moal nempo pangkatna tapi Allah deuk nilai qulubikum isi hate nu sanyana tah lamun amalan hate teu kudu hayang nyaho batur da teu meunang dibeja-beja ka batur amalan hate mah cukup urang jeung Allah tar tong loba tanya ieu penting tahajud teh deuk naon dibeja-beja ge ceuk saurang teh alhamdulillah 40 poe teu eureun tahajud jadi ria aku ditanya bener nu teu pangaosan ka dieu jeung nu pangaosan sabenerna pahala mah beunang ku nu teu datang nu teu datang mah salakina datang balik macul mah naha teu ngaos Bapak pan saur Pak Ustad ge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki geus ngamalkeun dalil tah coba ieu teh diizinan ge maraksakeun nu kadua cek salaki teh tapi mah atos nyangu parantos Bapak nyangu mah hayu we urang tuang dekul ayeuna teh keur barang dahar ibadah gede ibu mah teu sadarnya irbut di dieu geus lohor ayeuna geus hampir jam sabaraha teu apal salaki keur pepelegingan kursi nungguan ibu balik jam 5 salaki amok dalapan mah deukeut jeung nafsu pasti bakal kieu lila teuing pangaosan teh kumaha cek ibu da kitu jeung mah haram janda mah tara datang matana datang atuh ngecedok wae di mah eta tina pangajian jadi hohoa ka salaki jadi ibadahna lain batak ulah nyangka batur teu datang teu ibadah teu katempo jeung urang tong hayang nyaho kana pagawean batur da pagawean hate mah cukup dirina jeung Allah pande mah lain segedeng deui Ramadan tarawih 2 poe status parampang jeung mukena alhamdulillah tarawih kedua lancar beres tarawihna ukur setengah jam ngagosipna 2 jam nah imam eta mah lila hoream bebenah mata si kades jadi imam 10 menit alus udah lu dibacana alih las tulu ya ibadah setengah jam ngagosip nama 2 jam pan urang teh Pak da ieu ge cantang tuh atau kuring datang ka dieu dekul ceramah cantang tuh dengan ka jelema nu kasinjiran mah engke dengikeun beres di dieu terset aing ustad eta nah asa ka dewek pisan nah tuh bongan cicing di tengah jalan kareta datangnya kadupak mata naon mun ka sisi bener bu tuh mata kuring apa kikian dah hanya sebatas metode baju sarua we jeung baju bapak ancingan sami jeung ancingan bapak sapa tuh ge sami jeung musik kades tuh nah maksudna teh urang teh ulah ngabeda-beda derajat manusia ku baju ulah ngabeda-beda derajat manusia ku pangkat da anger hadapan Allah mah inna akramakum indallahi atqakum nu paling mulia teh ternyata nu paling takwa bener ya tak si hate nu kudu cokelan urang da ukur disebut sifat nu alus na awak urang hanyalah sifat Allah Allah boga sifat Rahman Rahim Malik Kudus Assalam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabar Al-Mutakabir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawir Al-Ghafar Al-Qahar Al-Wahhab Al-Rajak Al-Fatah Al-Alim nepi kaya sobur tapalkeun awak bapak sing katempo wujudna sing ngajiring jenisna sing ngajentul dina akhlakna lamun Allah boga sifat Rahman Rahim Allah memakai maha welas maha asih maka manusia disebut hamba Allah wajar lamun urang boga sifatnya ahan asian dedehan saha nu dituturkeun lamun lain Allah jeung Rasulullah
adat jelema pedit teuing hamba saha hamba dunya nu pedit hamba lain hamba Allah tah hamba sahaya bener dan jelema anu hirupna kasifatan ku sifat Allah Allah boga sifat Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih pan urang teh bakal boga sifatnya asih lo tetangga ceurik ka imah kunaon nyai beceurik budak sakola ayeuna butuh biaya hanapna 300 hanapna 200 nalika di bapa aya berarti ieu pituduh Allah pikeun nulungan kunaon si eta teh datang ka si A kunaon si eta teh datang ka si B kunaon si eta datang ka urang artinya pituduh Allah supaya urang nyiptakeun nembongkeun sifat welas asih ka kepada manusia Allah nu kitu teh simpul Allah Allah we urang oge nyobaan dek nembongkeun sifat welas asih wah kalah beak sawah tiap tatangga nu datang aya naon ceuk pasti rek ngesoknya cenah ustad geus apal ditepotina irungna nya teh cenah budak sakola butuh biaya sabaraha ceuk 300 juk bawa sakali ridho kurumuy deui ceuk datang deui kurang asep cenah mah teu ceuk pisan matangna hek kitu heula boga pangabeut juk nyarekan abdi teh jadi Rahman kadang-kadang mah jadi batal ku eusi hate ibu tetangga nganyuk ke ibu janji saminggu sebulan teu mayar-mayar tepungan bejana maneh teh basa kamari teh geuning nginjem ti urang janjina saminggu enang geus sabulan lamun aya pek geura bayar ieu mah ngingetan ngan lamun eueuh mah hepek bae we keur maneh duit teu lapur Pak lapur ceuk asat panon tapi hareupeun Allah teu lapur jadi infak jeung sedekah engke di akhirat eta nu bakal mela jeung dulur anger akur Pak teu papaseaan pan mental gitu di mana batur hese mayar dipantang fotona Facebook kade tukang tipu duit bakal lapur jeung dulur teu akur-akur deuk nepi ka iraha dihisab ku Allah nepi ka kiamat mata kuncina hate rasanya urusan hate ayeuna ibu ieu awak ngararendeng hate na teuing awak ngarendeng hate mah teuing teuing ngarendeng teh nanti saeutik atuh bubar ti dieu ge awak ngareneng hate teu ngareneng bubar ti dieu ngomongkeun batur maneh tadi apa teu deukeut jeung saha urang apa bau kelek awak ngareneng hate teu ngareneng bapak di masjid berjamaah awakna kudu jeung hatena lamun awak berjamaah hate ge kudu berjamaah sehingga bubar ti masjid teh bakal tercipta akhlak masjid apa di masjidnya berjamaah kudu berjamaah jeung hatena bakal tercipta akhlak masjid nu sebenarnya berjamaah awak berjamaah hate kabubar di masjid boga duit 5.000-an aya naon aya nu gering di ditu berjamaah ku 5.000 nu gering katulung bubar jumaah teh boga duit 5.000 gunukeun 30 jelema dekul amplopeun deuk dikasakeun budak yatim karunya deuk puasa bisa keur buka berjamaah atuh hate teh lain hal bade burger jeung pasya utek-utek jeung jeceng aya yatim di arantep pokona mah urang mah kieu we ceramahna bodoh teuing tapi ka atas Pak yo teuing naon gitu iya nu hadir mun dihitung ku matematika aya da 700 jelema 700 lamun poin ieu ngaluarkeun 10.000 geus 7 juta Pak tukang son 10 kolektif kabeh berjamaah ku angka 10.000 geus 7 juta 7 juta tepungan DKM bejana sakedeng deui 8 poe di Ramadan urang babagi yuk ka yatim karunya keur sahur keur buka tina ladang pengajian ieu bakal loba yatim nu katulungan lamun bener hate geus berjamaah pan henteu di payeunan we berarti karek berjamaah awakna can berjamaah jeung eusi hatena tinggal kieu atuh ceuk pakades teh hade gitu teh ceramah teh hati pisan ayeuna mah urang hukum bukti we kituna depanna gerhana urang hukum bukti kumaha pakades hukum buktina ceuk salira pisan kudunya ka yatim nulung nu butuh dalam susah bener tah ayeuna mah kieu we amplop teh tong ditampa terus kurang bagikan ku Pak Kades ditambahan ku toko ditambahan eta cek kuring langsung kieu des tong kitu berarti ilmu dibawa kana gawe geus katempo aja
ilmu dibawa karena gawe ieu teh kuring teh nyarita teh ilmu dan gawe nama can katempo berarti bapak jeung ibu ngahargaan kuring karek ngahargaan cangkangna sabab ibu teu apal isi hate nu sebenarnya mantap jawaban hate mah innallaha ma'ana saestuna Allah teh jangan nu bakal salamet teh anu Allah salamet teh jeung hate urang dah hayang nempo mana jangan bareng jeung Allah yo nyage pengajian nah jeung Allah duka Pak Ustaz teu percaya yo pengajian jeung Allah asli isuk ajakeun deui pengajian tempatna di dieu nu ceramahna kudu ustaz setempat mungkin teu jamaah seperti kieu geus kajaba berarti pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran jeung jelema nu TikTok ngaku sok ngaku berarti itu lain jeung Allah ayeuna kuring na gerhana ceramah jeung Allah duka teuing ulem deui tahun hareup tong dibayar saparak-parak acan datang mah suudon deui ieu hate aromean Gusti mun kacau-kacau teuing ieu hate Gusti nu agung ari tiung diparahke ari gamis aralus ari asehat teh hujan kitu lamun nana gerhana ceramah teh dibayar tuluy teu datang berarti kuring geus batal la ilaha illallah apan la ilaha illallah pangeran aing Allah berarti tujuan adalah Allah lamun kuring teu datang karena duit berarti kuring lain tujuan Allah tapi tujuanna adalah duit cek ibu-ibu teh genamnya Ustaz ieu mah berarti tahun hareup lamun diulum deui bari teu dibayar ge bakal datang bakal ibu atuh geus tahun hareup ulum deui ngan moal dibayar geus pinunggu ya nu ngaran hirup pasti hate cek kuring mantap nu kudu ku urang leuwih diomean mah keun atuh peperieun banget goreng atuh hate-hate sing alus peperieun hirup sangsara atuh hate-hate sing hade geunah beureun da terlalu sempurna lamun beunghar alus hate terlalu sempurna lamun geulis alus hate otak bener cek Doul Sumbang nah aku naon nu geulis loba nu bangor nah aku naon nu bangor loba nu geulis jigana mah jang kades asa aing alus rupa gunta ganti kasasaha tungtungna jadi cilaka dah heueuh nu di jalan teh da eueuh nu geuneuk tu glowing na eta nu di jalan abdi geura osok ibu ngaliwat nya Pak Kadesnya nu di jalan geurelisnya tah istri Pak Kades bakal ngamuk ke ngamuk aja ngomong iraha ade tau teu urang mah teh ikut campur bu teu kan pas abdi nanya nya Pak Kadesnya di jalan mah geurelis nya berarti anu apal pernah aduh mana Ibu Kades geuleuh jenggur gerengke anu halus mah ieu bapak-bapak nu belah dia teu ungeuk bari osok ge nagem ada jeung kepanggih tuh mantap ngalusan awak soal babari ilmu teh ternyata lain sakadar apal tapi ilmu kudu bareng jeung amal mantap ceramah kuring teu luhur-luhur teuing sieun teu kapigawe ceramah kuring mah anu enteng we anu babari kapigawe Pak sieun teu bisa nurutan batur luhur-luhur teuing teh sieun ditempo ku batur aing ngomong jiga nu heueuh aing pagawean teu tasok sieun kitu mata kuring mah eta we nerangke teh nu deukeut anu salengkaheun bari babari ku urang dipigaweana eta can sanggup ngomongkeun nu leuwih luhur mah can sok sararieu Bu lamun jalma alus hate sifatna bakal sifat Allah kahayangna berdasar kahayang Allah jeung keputusan lagi keputusan Gusti ibu bobogohan jeung nu kasep aya jadi jeung nu petot tarima keputusan Allah mun ibu boga salaki kasepna jiga wayang Arjuna mun di ustad jiga nana gerhana ampura boga salaki kasep mah hiji HP moal aman kapangi jayang-jayangan isuk di blender kadua salaki geus tong nyaho HP sia mah da kitu nyaho HP teh dicarekan katilu lamun salaki kasep balik usaha biasa jam 8 datang jam 10 ibu bakal ngamuk gimana heula usaha mah gejeun ti mah biasa jam 8 dibalik jam 10 heuh kana jam atuh ban ditu alasan maneh mah da kitu bare tong ge kitu sia mah alasanna teh eta nu kasep mah dicarekan coba nu petot deuk balik heuh teu kajeul
ieu teh ngaranna hikmah Pak. Mata dibalik ibu gering ngeus tong aralku gering bisa jadi Allah mupus dosa tina awak urang. Dibalik urang sangsara geus aya hikmah dibalik eta sangsara. Allah moal nanya perkara harta. Tapi siapkeun jelema beunghar lamun tara jatah tara sodako engke di akhirat nu nanya lain RT, nu nanya lain hades, nu nanya lain nana gerhana. Malaikat datang di mana harta dipake naon, maka nu beunghar ngadegdeg bebeakan geus kabayang dina sirah harta ka mana lumpat. Si miskin mah hehewotan ditanya di mana harta dipake naon, ngaliwat cicing ah ka surga teu goblok hartana ge. Eta teh ungkapan Nabi nu panggeulana dikasawargakeun adalah nu miskin. Nah, henteu terjerat pertanyaan di mana harta dipake naon. Nu beunghar mah padeuri. Komo nu tara zakat mah letokeun. Kuat. Waduh. Komo nu pedit mah. Nah, ari jadi ngagosipkeun batur. Tong kitu. Kok mau cuma pedih itu? Iya tah ngomongnya lain kurang dah. Power Pak. Da lain batur pedit sebenarnya mangan ibu teu bager. Nu beunghar teh bakal bager ka urang teh Pak. Lamun urang ge bager ka ditu. Kamarana poe ayeuna shopping teh deuk ka Jogja sabaraha poe 2 poe. Cek ibu teh kadiekeun kunci kumaha dipangulakankeun bisi aya wadah kumaheun kumaha dipangumahkeun bisi aya sesehan kahujanan kumaha dipangjahitkeun imit itu ka Jogja bakal balik bager ka urang da urang bager ka si eta pan ibu menyebut pedit kanu beunghar bari ibu ge sarwana kena ari heueuh matak ulah nuduh kanu jauh ulah neang kanu anggang cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana jadi nu kitu teh lain batur urang lain batur Pak lu ari ibu mah ngomongkeun kur mah pedit berarti geus ka batur ieu dibalikeun ku kuring sami ayo Pak Kades pan pemenang juara menang dina pemilihan calon ayat 3 Pak Kades menang 2 eleh nu eleh tong usap dada nu menang tong nepak dada iya dunya mah menang eleh akhirat nu eleh bisa menang nu menang bisa eleh jug tadi ku ibu janji kanu eleh mameh teh basa nyaur Kades pan boga janji nepi ka jet jawaban simpel pan keok beres coba kanu menang lagi janji Pak Kades Pak Kades basa kampanye pan boga janji ti anu ka jet pan pasti lagi janji kanu menang lamun katedunan janjina maka jadi pemenang dunia pemenang akhirat dan lamun waduh janjina menang di dunia eleh di akhirat bener ya mata anu eleh tong nyeri hate anu menang sok montruk-montruk karena janji tapi itu bentuk janji datang ka dieu hadir ka dieu itu bentuk janji Pak Kades nya saha tuh bade Bapak sok nah ari Kades kan bae ada sabedas jeung abdi sabedas di rumah dia nasuk papargi jeung Pak Kades nya 4 orang boga dunungan Kang DS. Aduh ya Allah. Ya paling Pak Kades moal jadi belum kurang ke Agustus sih kan. Tuh termasuk matak nungaran hirup sifat Allah teh Rahman Rahim. Bakal kata coba nyaahan, asihan, dedeh. Allah boga sifat Al-Ghafar. Al-Ghafar teh Maha Pengampun. Berarti orang bener hamba Allah mah kudu hamba segala-galana ka Gusti Allah termasuk sifatna tiron ku urang lamun Allah boga sifat Al-Ghafar Maha Pengampun urang wajar lamun asa kampura asa sama dina hirup nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa pan nabi mah seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara itulah sifat Al-Ghafar ayo urang boro-boro Nabi ka Islam bahkan ka Yahudi kafir sekalipun Nabi mah bageut ini ka masjid di tengah jalan aya nu lorong bari Yahudi popolotot wae pepedengkreng
hei manusia tong deket jeung Muhammad Muhammad jelema gelo tong deket jeung Muhammad Muhammad jelema gejul lamun poe ayeuna aya nu wani jelema ngomong kitu dikadek ku sarare penistaan Pak baheula mah arang acuh tong deket jeung Muhammad Muhammad jelema gejul Umar langsung ku aing dipodaran ceuk Nabi kur cicing Pak Nabi mau wasul ti masjid jalan roti disampeurkeun lapar eta keur beberapa kali ditanya lapar tong deket jeung Muhammad Muhammad jelema gejul tong deket jeung Muhammad jelema gelok ditanya lapar yeuh atuh kuring boga roti wow geus sebeuheun batuk deui tong deket jeung Muhammad jelema gejul isukna Kanjeng Nabi mawa deui roti dihuapan 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong iya urang hamba Allah cenah kudu ngahamba sagala-gala atuh lamun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal tinggal nanya ari ibu hamba saha emutan opo hamba Allah nana gerhana dia bapak heula kita Pak lamun bapak barang bere ka tatangga ari tatangga lawan dasar nyarekan bapak deuk mere deui moal hari tadi sok macam bapak di sok kalau Allah bikin anak ayah lu satu kuringnya nana gerhana nun kuring barang mereka tatangga ngahina kuring ada mereka cicing tong rumah Jawa ada ini kutu percayaan ujung ada kami Allah hati leah ngan tungguan 2 poe lamun situ mun taber diandrin sakalian iman dari matak sakapeung urang teh hamba Allah hamba nafsu hari kitu ngaku urang hamba Allah kudu cocok jeung kahayang Allah ngaku urang hamba Allah kudu cocok jeung sifat Allah ngaku urang hamba Allah kudu cocok jeung keputusan Allah urang mah hamba nafsu dipikir-pikir Abdullah sholat di awal waktiha tuh cek Allah teh Abdullah sholat di awal waktu ayo urang subuh keberangan dak kuliatan lain lohor ke asaran asar ke magriban magrib ke isya ke heesan eta hamba Allah mah ada pengajian ge mah saha nu moal ngarti jadi urang teh hamba Allah hamba nafsu sakabeung mah Pak teu kudu ditunjuk ku batur urang teh hamba nafsu hamba dunya urang teh boga dunya lain inget bab zakatna boga dunya teh inget kana perkara dibelikeunana boga duit 1M lain mikirkeun bab zakat tina 1M berapa tapi urang mah boga mobil we sugane 2 zakat mah teu kapikiran saperti ibu ayeuna jeung adepan puasa acan baju geus aya na otak pan kasalagi kitu ayeuna emosan Pak 8 poe deui mending ge make meuli baju teh ti ayeuna engke mah macet jeung mahal sok ngarang aku sok puasa acan kapikiran bajuna mah geus aya na sirah usaha teh Pak buru-buru tetengenan puasa double pengeluaran double geblus depan puasa da sapoe ijuk pas saya cek aing oge da sia mah teu menang di bejaan gitu paingan anu sangsara panjang umurna nu sangsara paingan jag-jag jeung sehat deuk dahar wae nu sangsara talobanana aya dahareun aya naon ukur goreng sampe kadawak we aya dahareun aya naon gehu kedok eta sangu aya jeung gehu heeh sabeuh nu beunghar mah deuk dahar ge lobananya jeung naon tuang engke makan sore bapakan aya nu tadi isuk-isuk pican meuli deui we deuk dahar loba mikir Pak nu sangsara mah teu loba mikir nu aya langsung dihakan palingan paranjang umur jeung jag-jag sabab hatena narima leuh Bu mau ayo mah sangsara oh tuh cengeng BLT ayo orang kita langsung nanya tuh cewek halus kan cewek ampun ya Allah
Tapi udah bener Pak, mun kurang boga sawah, boga gedong, oh mau boga motor, teu boga motor budak kasapalakeun. Geus tong ngarep-ngarep hayang menang BLT bisi kateleg jadi haram. Ieu mah lain RT dicarekan RT geo, RW edan. Sing kunaon pun nyarekan RT batu menang BLT aing henteu. Pan ibu mah gedong sigrong, sawah boga, ada teh dilamotan kuat ngelawan eta ka urang. Pek mere 600.000 sabulan teu narima kana kebeungharan tinggal nungguan tahun mana lu bakal rumah sakit di asupan. Allah dek meresihkeun dosa nu ayana awak tina barang anu teu munasabah. Lain hak urang, bisa jadi hak nu miskin bener-bener, hak nu yatim bener-bener. Mata keur anu beunghar mah bakal nolak menang BLT teh moal kades moal ditarima, pamikeun kena kanu miskin, pamikeun keun kanu yatim. Eta beunghar mah sajati. Atuh ngelam deui. Sok Pak, ya mau berpikir orang teh hamba Allah. Bener orang teh hamba Allah atau hamba nafsu? Dalam hamba Allah memereng kitu teh. Pan Allah keneh nu nganingakeun ka urang di akhirat poe nu ngoncoran jual tiku maca Quran teang di imam masing-masing. Rame teh ku Quran geus magrib. Rame teh geus salat subuh ku magrib. Rame ku Persib. Padahal Quran lamun dianggap HP leungit meuli deui. Kartu beak, kartu eueuh meser deui, kuota CF nganyuk deui. Lamun Quran dianggap HP, Pak. Ternyata lebih berharga HP katimbang Quran dina awak urang teh sok ngarep musuh. Padahal loncoran di akhirat iwatiku maca Quran tuh. Nah urang teu kabita dalil geus nyaho pengetahuan ayat tinggal migau. Maka kurang bisa jadi lain hamba Allah juga nama hamba nafsu. Mata ti ayeuna lebih kaharep yuk kurang silih omean diri supaya orang jadi hamba Allah. Leres. Geus heula. Kalau sadia atuh. Iya, nu ngaran hate bersih teh. Nalika jelema geus bisa ngajenan batur tah eta hate geus bersih. Nalika jelema can bisa ngajaran batur berarti dina diri geus ngarasa hirup sampurna. Lamun aya jelema bodoh ku urang kudu dipikanya lamun urang pinter nyingareupan jelema bodoh berarti kapinteran urang kudu napal kanu bodoh. Ieu mah sakapeung pinter tapi ngaledek jelema bodoh. Deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema beulak ge bisa. Geus bener deui. Mata lamun ibu aya jelema nu bodoh teh kudu atoh diri, tugas aing mejaan kasih eta kitu tah. Bener. Ibu nyamper pengajian kanu osok anu tara. Tah eta teh pangaco-ngacona dunya. Nu osok disamper, keur naon disamper? Pan osok, justru nu kudu disamper manu tara ngarajumna jadi loba. Ngan kunaon ibu nu disamper bet nu osok. Nah anu tara-tara disamper? Nah anu tara disamper benda tara gitu resieun meron. Nabi Muhammad dakwah 23 tahun ari ibu ngajak tatangga anu tara sabaraha tahun? Geus teu boga judul salah ibu. Sok beuk naon sok? Nu osok pengajian disamper, pan osok dina teh disamper ge bakal nuturkeun. Da tugas urang mah anu tara samperkeun bari disamper mah ngarah jadi osok. Pertanyaan anak nah anu tara disamper cek ibu teh sieun meron nyamper acan nyebut sieun geus sudon deui ibu teh. Mata dosa batur teh sumberna ti urang. Bener. Sedangkan ngaran hirup kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap anu bernyawa bakal Ibu ayeuna nyawaan engke mah geus nangkarak baeun mah awak ieu eueuh hargana dikubur geus eueuh hargana baralik 7 lengkah malaikat sumping nanya perkara amal urang di alam dunia. Gerwan anak teu nemalan, gerwan salaki teu nemalan, gerwan harta teu nemalan, tapi hiji nu bakal nemalan ngagerwan amal bakal sumping
matak sanyaah-nyaahna bapak ka pamajikan keukeuh akhirat kudu diperhatikeun. Ibu teh imah pageuh baju teh dar seubeuh tiung boga kongkorong aya gelang ge kapeser eta mah can sabaraha ukur dunya, tapi teangan salaki anu engke subuh sun kening ka ibu cek ibu teh aya naon bapana gerana tepan subuh tah eta salaki nyaah dunya nyaah akhirat. Cobaan ke ku bapaknya pak, lamun bapaknya kasar pemajikan lebih ke akhirat sun kening ke subuh kumaha cek ibu seustad siapa ngadon kacau gerak teangan salaki anu adan ke gigiran ibu Allahu Akbar Allahu Akbar. Memang eta adan nyiniran ibu ngan ibu supaya alus hate bapak nah adan di dieu wayang nagara salat bapak melaan teu ka masjid teh deung ngadidik maneh ibu kudu sujud syukur boga salaki kitu tandana salaki lainnya dunya tapi nyaah nepi ka alam akhirat guguluk amal ibu eta loba kamelaan da salaki mah ibu maot keukeuh bu moal milu bapak maot keukeuh pamajikan moal ngiri sugan cek ibu teh pan digamarkeun lalakon hirup nalika salakina maot anak jeung pamajikan silih tungtun nganterkeun ngan saukur nepi ka luhur kuburan geus dikubur mah balik deui we ka imahna masing-masing ceurik ukur samet sapoe 2 poe 3 poe 4 poe geus natus mah aduh buukna ge dibeureman deui raokna ge pondok deui eta anu disebutnya ka salaki prek. Mata hakikat jalma nu maot teh butuh lain butuh ibu lain butuh bapak lain butuh anak tapi butuh agama Allah nu bakal melaan ka awak urang depan maot sorangan umat urang poek mongkleng buta rajim lamun leueur eueuh iteuk lamun hujang eueuh payung bari hirup culang cileung sorangan lamun tanpa dibelaan ku amal urang sahan rek melaan diri urang. Mata kirup geus tong sok lalajo pagawean batur amal urang ge omeane bener tuh naon lo izin kudu lalajo amal batur ngadon picepekeun betul utek-utek diomongkeun ngah hanya si itu utek-utek cek si itu komo maneh nah aja cek nu utek-utek bodoh teuing bejeceng bodoh teuing anu tina asyhadu pe tilu perkara boga pamangi masing-masing keun dan ukur dipacaritakeun mah obat nu hiji utek-utek nu hiji jeceng nu hiji asyhadu keun nu kaopat kudu dicekek nah bari meureup kitu tah eta mah Allah pamangihna nu hiji subhana rabbiyal azim keun nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun nu katilu nu kudu dicekek jeung gulung subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi harus nah orang kudu papasean angka 10 teh angka 10 pancet ibu mah 10 teh 5 tambah 5 cek pak kades mah 7 tambah 3 cek pak kades mah 8 tambah 2 cek ibu mah 8 tambah 1 cek kuring mah 20 kurangi 10 cek barudak santri mah 10 teh genep ditambah 4 berbeda jalan tapi hasilna sarua itulah Islam beda jalan tapi hasil sarua Islam kan nama kejeng priweuh kudu burger jeung pasea apel tanu rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah hanya berbeda jalan tapi hasilnya Islam. Da NU salat ridho Allah, Persis salat ridho Allah, Muhammadiyah salat ridho Allah, nama kejeng kudu burger bangga gerak emutan sing dewasa lain atau tanduk wae teh Lemak Garut ya tanduk karek bijil mah goh eta di korong jebol bawa ka lapang ada beer sia teh kahartos bakat Islam teh butuh kedewasaan ngahargaan batin bener bu keukeun nu ngaran maot adalah urang amal urang moal dibantuan ku amal batur sabab manehna ge riweuh ngagunuk-gunuk amal keur dirina mata urangnya kudu repot nih ayeuna di alam dunia geura gunung-gunung amal urang keur melaan awak urang bapak hirup sorangan di akhirat bakal loba anu maturan sehingga urang bertanya saha ieu nepi ka kasep-kasep teuing lo kami teh amal anjeun anu dilakukan di alam dunia dititah maturan anjeun matak nu maot teh betah genah jongjon nama gejeng jongjon sapanjang manusia maot boga amal deuk teh jongjon kumaha loba
balad jeung baraya tah amal urang menjadi balad urang ngan keur jelema nu teu garablek nu maturan lagi dosana aduh popolotot ka batur di ditu ge dipolototan di si eta aduh mata areureun kana melototan salakinya ngahina batur dosa nu baturanana ge si eta wujudna hina ngaran-ngaran hina diwujudkeun ku bapak sok kumaha da ibu ge pan keur ngahina salaki kasep pan keur amak disebut bagong si bagong salaki untung salaki pinter naon mah nyebut bagong berarti aing sabeuting hees jeung bikangna kurang mulai teh anak celana mama bagong bapak bagong ari abi anak bagus saja urang ngahina ku ngaran sato maka di ditu ge nu nyamperkeun ka urang teh berdasarkan hinaan urang siam pikasieun di dunya cantari sieun pan ayeuna wae jeung jurig teu pangi tapi sieun pan aneh jelema sieun jurig kumaha bentukna sieun buta hejo abdi mah teu sieun ku buta hejo sieun keneh ku kolor ijo jeung ku tiung hejo di mana ya jelema ngomongkeun buta hejo terus salaman jeung butana di mana ya jelema ngomongkeun jurig jarian bari mana teh cicing dina jurig jarian tuh gede kumaha oh nya atuh matak sok gunukeun amal sing hade maka di akhirat teh hampura nu bakal nyampeurkeun teh kasep ngarempereng koneng saha ieu teh kami teh amal anjeun nu dititah ku Allah maturan anjeun sing jongjon sing kalem gerak istirahat di ieu tempat tuh tempo ku anjeun dibukakeun aya hiji gambar tah eta teh hiji perkara nu bakal dicicingan ku anjeun hejo lemok tutuhan curcol cai tiwahangan lebeut ku buleungeun loba ku alaeun kumaha jeung ieu mayit kuring hayang geuwat kadinya engke nungguan kiamat gambaran surga teh ditempokeun di alam kubur ngan keur jelema nu daroraka oromoe teh ibu popolotot situ ge molotot ka ibu cuat cimit situ ge nyiwit ibu ngahina si ibu ge ngahina ibu ngaledek itu ge bakal ngaledek ibu ngahina batur sieun ku dihina ibu suatu saat ibu bakal aya nu ngahina teh di dunya engke di akhirat dosa ibu ngahina ka awak ibu mama atau mataku Allah teh dipegatkeun we dosa teh hiji jalma nu mati syahid pegat dosana teh geus dihampura saha eta nu perang di medan Danalaga kadua anu nuju ngalahirkeun katilu lamun di imah urang aya bangsa tuluy ibu gelut jeung bangsa mempertahankeun harta nepi ka ibu maot eta teh syahid matak lamun bangsa ka imah jago resuluna bener Pak aduh tanyakan lah ke Pak Ustad nu aya di tempat ngarang-ngarang syahid nu maot nuju ngalahirkeun itu syahid pegat dosana set ibu terus anu mempertahankan harta syahid terus nuker berjuang di medan Danalaga nuker perang syahid urang bawa mau teker ngomongkeun batur urang datenya mau hirup apa batak ngaran hirup kudu pindah pilempangan teh sanggeus ngaji Quran sanggeus ngaji hadis sanggeus pangaosan teh kudu pindah pilempangan nu pedit jadi bager ngarah maot keur bager nu salah karena alus ngarah maot keur alus nu goreng jadi hade sugan maot keur hade pan urang teh neangan husnul khotimah alus dituntung matak jelema bolongkotan poe ayeuna doraka bejang kalakuan tong diponis pinarataeun tungtung hirupna mah teu apa nu paling paur mah ayeuna urang balalager buat tungtung hirupna mah ngagajem tina janela imah rana dipeletokeun hancit maka gunukeun amal perbuatan urang salat zakat saum ibadah haji sedekah infak jeung segala rupa ieu balad baraya urang engke boga tatangga di akhirat saha eta amal-amal urang sorangan numpur cahayana ditanya saha ieu teh kuring teh Al-Quran surat Al-Fatihah nu diapalkeun ku anjeun kuring teh Al-Quran surat Al-Baqarah nu diapalkeun ku anjeun kuring teh surat Ali Imran anu diapalkeun ku anjeun nepi ka aya dina sirah anjeun aya dina pagawean anjeun maka ayeuna kuring anu bakal bebela ka awak anjeun di akhirat eueuh nu bakal mela iwati amal sorangan mata teu sok ngomongkeun batur riren
Nosok ngahina batur, eren, bisi di akhirat juga ditunjuk irung ibu, siap berlemu cercem. Ingat ibu kadunya cerik Gusti, gening iyo, anu nyarekan kuring teh, tong nyalakeun si eta teh amal ibu di dunia, bro. Ngomong hoa kasalaki mah, kau rasa laki duit letik, neng kangen dari 50.000 telen deui dikerok dicokot tina spesakna kieu we jeung kieu boro-boro di akhirat ka awewe kitu mah di dunya ge hese nilap maot teh kan kieu maot mah situ udah kieu wae dicepret deui ya untung Pak Ustad di dieu sinter nyokot teh duit 10 teh jeung nilap sorangan bapak-bapak oge deui lamun geus boga pamajikan ulah tumpat tepuk anu sejen piara nu urang, puput nu urang, dandana nu urang, sing geulis da nu urang, keur naon geulis di artis, goyang kanan, goyang kiri, batur, antep pamajikan urang goyang saaya-aya. Keur naon anu batur? Mending nu urang, ieu mah panon teh BN beuki neuleuh. Ka awewe teh geus boga pamajikan, hampu wae nu batur, na teh sieun ketungtung hirup hese peureum. Pan kieu maot mah kades kieu tah kusaha sia teh marada cunihin kieu sabeula mah cicing ieu mah dongeng murapat tong dipercaya da moal mungkin aya dongeng murapat tong dipercaya itu wadul ieu mah supaya ibu seuri we manusia jalma bakal maot panu dipenta teh doa urang teh geuning kieu sing dihampura dosa dilegakeun alam kubur terus ditampi iman. Oke, kurang bongkar. Lamun ibu hayang dihampura dosa di akhirat, ayeuna modalna di dunya geura asa hampura ka sasama manusia. Nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa ka urang, boro-boro si eta datang ka urang minta hampura, deunah henteu bebaskeun hate, kudu asa hampura. Mun urang teu ngahampura si eta, karunya di akhiratna eueuh nu ngahampura. Nah, terus ibu, mun ibu hayang meunang panghampura akhirat, ayeuna geura asa hampura ka papada manusia. Inget-inget eling-eling bisi batur pernah ngahoak ibu, ngahina ibu, mitnah ibu, ngalilir ibu, ngagogoreng ibu. Geus teu kudu loba pamola. Gusti abdi mah tos maparin panghampura, boro-boro si eta sumping dina heudeuna ge, ya Allah salametkeun anjeunna. Karunya engke di akhirat lamun urang teu dihampura. Tapi keur urang anu ngahampura si eta saalus-alusna jelema lain nu minta hampura, tapi alusna jelema mah si itu teu minta hampura tapi urang geus ngahampura. Well. Sok inget-inget bapak kudu asa hampura ka pamajikan. Nah, papan ieu mah aduh. Babari pisan mokohokeun jasa salaki. Ieu mah pageuh baju teu dar sebeuh usaha tiwat-hat. Bapak ngabonceng batur we geura sok poho kana imah, poho kana tongkorong, saha nu tadi belegung. Pohoeun kana imah, pohoeun kana sawah, pohoeun kana tongkorong, 1000 kebaikan salaki nepi ka kapupus ku sakali ngabonceng awewe sejen. Tong sok kitu ibu, bisi itu teh babaturanana. Bener, Pak. Naon gitu? Naon setih? Sudi narima nu kitu masih sudi. Siapa mah nolak wae eta tadi keras hatena teh. Pan hayang menantang hampura akhirat teh ayeuna di dunya jawabanana sing asa hampura urang ka batur. Batur ngewa, batur geuleuh, batur rujit, batur cuak. Urang masih asa hampura engke ku Allah dihampura. Jadi urang menang panghampura Allah teh lantaran urang bisa ngahampura ka papada manusia. Pancet Allah pisan, kami mau ngahampura dosa jelema, sampeyan eta manusia sini hampura antara manusia jeung manusia. Bener? Hayang lega alam kubur ibu hayang lega. Baju batu itu. Lamun hayang lega alam kubur, jawabanana teh ayeuna di alam dunya. Legakeun hate batur nu keur sempit. Saha eta jelema nu boga hutang, Pak? Nah, ibu teu ngaos isin ku Neng Haji, nama gaji isin gaduh kaifiat luhurna 1 juta, sedengkeun mah teh rumah sajelema teu boga, lamun ayeuna datang sok sieun majarkeun mayar. Oh, cek kades, Mak, nepi ka tu datang ngaos teh lantaran gaduh sametan nya. Keun ku abdi dipamayarkeun, teu kudu dipamayarkeun. Lega dada si emak eta boga hutang dipambayarkeun, lega dadana lantaran ku hutang, maka di akhirat Pak Kades bakal lega alam kuburna lantaran geus ngalegakeun hate batur nu keur sempit. Hamoyong lega alam kubur, teangan nu boga hutang pambayarkeun.
mau ngajak ibu-ibu tesudi aing uga-uga termasuk ngalegakeun hati batur nu kesebit nu poek geura oncoran nu kedul cenah daek anu salah jadi bener itulah jalma nu bakal menang legana alam akhir. Bener Bu? Ibu andai kata mun indung bapak urang parantos ngantunkeun tilar ti alam dunia naon anu kudu ku urang dilakukeun keur kolot anu geus eueuh bari urang ditanyaan. So ku ibu ti orok nepi ka dirorok dipupunak ti zaman budak diongklet-ongklet ti zaman lemet isad urang dewasa ku kolot dijaga jeung diriksa disigeung anak urang kolot siap bebela geus kawin budak ngadat dicopot ku indung bapak can boga imah ku kolot dipangieunkeun imah hese dipangmengalkeun kolot teu oleh mikiran anak ayeuna urang mulang tarima ka kolot kunaon coba kunaon urang baheula ibu minta duit ka kolot teu mere lantaran teu boga ayeuna ibu geus boga duit sagedeung deui Ramadan datang didinya kasedih anak bakal datang naon sababna ayeuna urang geus boga duit hayang balak kecelakaan barang dahar jeung kolot hayang ngabajuan kolot hayang nyum hayang ngajakatan kolot hayang mere ka kolot tapi direret ukur tutunggul anu macentu di luhur kubur mata hampura lamun deuk alus ka kolot ayeuna mumpang-mumpung keur araya ulah keur aya di nyeri hatekeun aya geus maot jebleh bebeakan nganaon tah carana supaya kolot atau bunga nempo urang di alam dunia Allah teh mere informasi ngaliwatan malaikat tuh budak anjeun keur yasinan tuh budak anjeun keur sholawatan tuh budak anjeun keur ngariung di masjid tuh budak anjeun keur pangaosan bunga Pak sanajan di alam akhirat Allah nu mere informasi coba lamun kieu tuh anak anjeun keur ngariung Bang Emo rek disireka sindiran mending balik tuh anak anjeun keur ngagosip tuh anak anjeun keur riba tuh anak anjeun keur judo tuh anak anjeun keur bencong nyeri Pak kolot di akhirat nalika kekalakuan urang ku Allah diinformasikeun mata lamun ibunya ka kolot geura jaga perilaku hirup tong nyeri batur bisi ditepikeun ku malaikat ka ieu bapak nu geus teu aya tuh tempo budak anjeun keur masantren tuh tempo budak anjeun keur maji kitab tuh tempo budak anjeun keur ngaos Quran bunga kumaha we ayeuna di dunya lamun aya ngabejakeun ka ibu cek budak ibu mah eta teh tos hafal Quran atau teu eta teh cacak-cacak dunya cek budak ece mah ayeuna teh alhamdulillah keur naon gajina naek atau coba lamun ibu keur hirup pakades naik informasi cek surat panggilan ti polisi budak mah jahat teh di karep jebleh ibu mata lamun nyaah urang ka indung bapa nu geus eueuh jaga perilaku hirup di alam dunia sangkan ditepikeun ka itu teh nu alus sehingga kalau teh ditanya budak saha itu budak kuring ngadidik teu anjeun salatna kolot bakal nyeri dirina nalika anak geus wani ninggalkeun salat maka ku Allah ditempokeun tuh budak anjeun teu salat nah ngadidik anjeun di dunia coba Pak mun urang keur teu salat teu urusan jeung kolot teu jadi masalah ngan lamun urang teu salat berurusan jeung kolot ditanya ku malaikat tuh tempo anak anjeun di alam dunia batur salat ngadon henteu batur ngaji ngadon henteu batur alus ngadon henteu kolot teh sarua nyeri Pak mata amal urang teh keur urang gedung kolot maka ibu sok ibu ke anak ayeuna di dunia mun init-initan meuli dahareun inget ka saha bapak init gawe tadi dia aya sawah tekul macul sok diompreng tara dituang dibawa ka imah keur saha bener tuh Bu keur anak datang Idul Fitri kolot teu meuli mukena acan duitna digundukeun dibelikeun kana baju saha kolot tamatan SD ngergunduk-gunduk duit budak embung nepi ka SD dibikeun ka sakolana melaan saha kolot teu boleh nyantel ka anak piraku anak teu nyantel ka kolot pada kuring mendahat teh nyantel ka kolot tadi ge Pak cing teh abdi ka Ciparang rek naon pangaosan hayang dikintu naon sing apa ku abdi nyantel hate teh jeung kolot antong cenah da maneh teh Indomaret bakal tutup Alfamart bakal tutup lamun keugeuh hayang nyaah ka kolot sadiberena ku panitia we cenah nyantel ka kolot dan kita bakal
kumaha we ibu keleutik mun kolot datang mama ngirim bener tuh. Tah abdi oge kolot kuring teh digambarkeun kitu meureunnya hate nama ngirim kitu anak aing ngan teu kok ngan kuring masuk diheulakeun ngirim cing teh Pak sabari hiji cenah 2 dus nama jeung 2 dus 2 jadwal ti dieu jeung Majalaya talaman kengan hiji hampura abdi bebeja nah jam engko 2 jadwal tapi hiji di Ciparaya mah teu mere. Indung tumul rahayu Bapak tangka ya, doa indung anu Allah sekat ajeun Allah langsung diijabah matak dorasa doraka anu paling gede nalika anak dosa ka indung sabab umaha indung kakara abuka bapak matak dosa nu pangbadagna dosa goreng patut ka indungna nepi ka ancaman Allah salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak sapanjang anak hanya dihatekeun nu ngaran kolot. Sholat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak sapanjang anak goreng patut ka indung bapakna indung anu ngadoakeun urang bapak anu dipake rancatan urang maot bapak potong rancatan indung ngadoa paingan nu ngaran urang nu geus indung bapak hirup teh gairah Pak kunaon sababna indung leungit doana bapak ilang rancatanana matak sing harade mumpang meungpeung kolot keur aranana ayeuna sakedeung deui Ramadan datang cek ibu teh Pak nepi ka kaharti eta ceramah nanagerhana hayu atuh Pak sasieun sabeunyeun urang tepungan indung bapak urang legedeut bapak ieu pokok ieu kopiah ieu sarung ngarah abdi jongjon barang bere ka bapak geus tong dipoto geus antep-antep atuh lo deui cek salaki ma mempeng ma araya aya keneh teh ieu mukena ieu sajadah ieu naon acuh urang nama cantarang beuli Pak heulakeun kolot janji Allah nalika anak ngabahagiakeun kolot maka Allah ngabahagiakeun anak nalika anak nyarenkeun rizki ka kolot maka Allah nyarenkeun rizki kana jadi anak lamun hirup hayang beunghar mulyakeun kolot lain kudu neang ka sagara lain kudu munyung ka gunung demi Allah beunghar moal jadi mutah heueuh mending ge tah deuk munyung mah munyung ka indung deuk mulyakeun mah mulyakeun menjadi bapak geus sana kadang di maghrib lagi naha jam naha nah ibu teh apa geus jam setengah urang nangtung tadi mah apa naon apa lah cangkel ibu mah mau apa da kieu sering urang ngomong geus nyaho jam setengah buktina cangkel ibu doakeunnya almarhum putrina ibu sa ya pada teh ngaranna teh hawa mudah-mudahan sing lega alam kuburna ditampi iman Islamna dihampura sakabeh dosana ngarah dicatet sebagai mautna anu sakit kalayan Allah maparinan panghampura ka anjeunna ditempatkeun di tempat nu pangsaena diluhurkeun derajatna dicaangkeun alam kuburna dipupus segala rupa dosana urang oge anu araya di alam dunia hoyong perkara sarupa kitu hayang lega alam kubur menang panghampuran Allah hayu atuh urang praktek hayang menang panghampura Allah gerasa hampura urang kasasama hirup hayang lega alam kubur urang silih ledakeun antara dada urang keur jelema anu sempit malah mandar urang digunukeun dikumpulkeun di alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna kalian diberitakeun ku Nabi Muhammad ummati pinuh mempur cahaya urang ternyata urang baroga amal anu mata pilih cahaya dina badan urang ulah jadi hamba nafsu tapi urang kudu jadi hamba Allah ulah jadi hamba dunia tapi urang kudu jadi hamba Allah sakitu kapi hatur bobo sapanon terang sampakan mugi agung cukup luhur jemar sampurana taralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu katada luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu kapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sedebaran sari tutup lawang sigotaka aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Ustaz, oke Pak Ibu. Rupina acara di awal di akhir, parantos selesai, kalian udah pengucapan pengacara. Yang wih Kak Ibu, kalian tutup berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak wilujeng kalian selamat sampai tujuan. Oh, komunikasi ini mobil ya.